Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, wilujeng tepang deui dina program Warta Sunda Aktual anu nyuguhkeun informasi faktual tur terpercaya. Warta utama dinten ieu, pamarentah resmi naikkeun harga BBM anu meunang subsidi. Kaputusan diumumkeun dina konferensi pers di Jakarta ku Menteri Energi jeung Sumber Daya Mineral. Kenaikan harga diterapkan secara nasional, limiti tabuh 230 WIB. Numutkeun pamarentah, kawijakan ieu ditetepkeun sanggeus mertimbangkeun kaayaan anggaran nagara sarta kaayaan harga minyak mentah di pasar dunia. Simkuring Haikal Defu bade nepikeun laporan selengkapna ngeunaan ieu kajadian. Pamarentah netepkeun kenaikan harga BBM jenis Pertalite jeung solar anu meunang subsidi sacara nasional. Beban subsidi dina APBN ngaronjat dina sababaraha bulan ka tukang. Naikna harga minyak mentah di pasar global mangaruhan kana stabilitas fiskal nagara. Kusabab eta, pamarentah ngalakukeun penyesuaian harga pikeun ngajaga kaseimbangan anggaran sarta mastikeun pasokan BBM tetap aman. Sanggeus pengumuman resmi ditepikeun, jumlah kendaraan di sababaraha SPBU nambihan. Sebagian warga milih ngeusian BBM, samemeh hargaannya diterapkeun. Sanajan kitu, kaayaan di lapangan tetap tertib tur kondusif. Distribusi BBM dugi ka ayeuna teu ngalaman gangguan anu signifikan. Pamarentah negaskeun yen pengawasan bakal diperketat, pikeun nyegah panimbunan sarta ngajaga distribusi tetap lancar. Pamarentah nyiapkeun tambahan bantuan sosial pikeun masyarakat anu miboga penghasilan terbatas. Lengkah ieu dipiharep tiasa ngajaga daya beli masyarakat sangkan tetap stabil. Koordinasi jeung pamarentah daerah tetap dilaksanakeun pikeun ngawas harga barang jeung jasa. Sangkan teu aya kenaikan harga anu teu wajar. Dugi ka ayeuna situasi secara umum dilaporkeun aman tur terkendali. Pamirsa, sakitu heula warta anu tiasa ditepikeun sakumaha saur paribasa. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Hartina, sanajan aya pasoalan jeung kasusah, lamun direngsekkeun kalayan sabar jeung usaha, tangtu bakal aya hasilna. Mugia kaayaan ekonomi langkung stabil jeung raharja. Simkuring Haikal Defu ti Kacawarta Sunda Aktual saja undur diri ti payunan pamirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu salawasna.